Siomay. Mang, meser. Meser apa? Siomay. Siomay. Siomay kan? Siomay. Meser abi 5.000. Nah enggak, tahunnya seep. Tahunnya sep. Seep. Nah, bet sep atuh mang. Nyai seep kumaha deui atuh? Atuh ngada mana sing seueur imang teh niat usaha teu. Apa nih loba? Kapan cenah eta sep? Kapan anu meuli? Ji, atuh abi teh kumaha teu nganggo tahu mah. Geus kudu kumaha pan eueuh? Ieu mang, upami bade usaha teh nya sing seueur ada melan teh pan seueur meureun naik meser. Ya, tadi nage loba kan aya nu meuli beak. Emang teh gaduh modal teh jalan teh. Nya aya pana jualannya. Cenah eta tahunna sep mang. Ya, ai seep teh beak ngarti teu? Apaan uhun cek abi ge lamun naik usaha teh persiapan heula mang. Eta tahunna dugi ka sep kitu abi hoyong somai mang. Ih, heuh pan tadi mah aya, ayeuna beak. Apaan uhun abi ek meser somai cek mang tahunna sep. Nah atuh lain sing seueur meser tahu teh mang. Lieur zaman teh. Jantan mang lah. Paduli teuing lah.